anu zakat lawan surga teu dihisab jeung teu disiksa teh nyaeta asy-syaqiyyul ladzi tasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya'in. Jalma anu bereha, jalma teh bereha alladzi anu iktasaba adil dia teh nya kasab malan kana harta halalan anu halal. Anu halal wa anfaqahu jeung nganapakeun eta jalmi kana eta harta fi sabilillah dina jalan Gusti Allah. Resep daek infak, tapi infak ada isi salah mana infak. Pada ayat infak wajib teu meunang teu. Kadang-kadang seminggu 25.000.